Eta ngenaan informasi simkuring saprakanca di dina sela-sela kegiatan anjeun sari Abdi Yuda sareng Cecilia anu baris ngadeukieun beja panganyarna sareng paling mutakhir 12 September 2023 panonton kalayan usum halodo anu panjan mangaruhan 10 desa di Kabupaten Bekasi ngalaman kagaringan sarta kekurangan cai bersih. Halodo anu langsung dina sababaraha bulan patokan ngabelkeun ratusan desa perumahan di Kabupaten Demak ngalaman kasusah cai bersih. Kasusah cai bersih itu lain kan alatan usum halodo, tapi sumber cai bersih di Bekasi. Wewengkon Kabupaten geus campur jeung cai laut. Hal ieu nu ngajadikeun PDAM Bekasi teu ngadistribusiikeun cai ka masyarakat. Oke, pikeun informasi leuwih lengkap kuring geus nyambung langsung jeung Batu Kuring via di salah sahiji kompleks perumahan di Kabupaten Bekasi nu kapangaruhan ku kurangna cai bersih. Halo Faisal, mangga. Sareng Abdi Faisal. Abdi ayeuna aya di salah sahiji lokasi anu kataranjang krisis cai bersih. Nyaeta di perumahan Wijaya Kusuma 1 Malang. Salerasna perumahan Wijaya Kusuma hiji Bekasi masih kena aya pangaruhna kana krisis cai bersih. Dugi ka banjir ieu. Supados langkung tarang. Abdi sareng salah sahiji narasumber ti warga perumahan Wijaya Kusuma 1 Kusuma hiji nyaeta Nuha. Ti iraha perumahan Wijaya Kusuma hiji ngalaman krisis cai bersih. Perumahan ieu mimiti kataranjang krisis cai bersih dina akhir Agustus. Nuha saderek munggulan krisis cai bersih dina kahirupan sapopoe. Pas mandi meuli galon nyeseh baju jeung piring. Teras kumaha tanggapan anjeun Nuha ngeunaan krisis cai bersih ieu? Mudah-mudahan kaharepna engal aya cai bersih sebab jujur dina krisis cai ieu abdi bener-bener ngabuang-buang waktu sareng uang. Nuhun Nuha hatur nuhun kana informasina. Abdi bade euwih deui ka Yuda di Sanggar. Sementara eta, halodo oge lumangsung di Kacamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Geus rada lila ngarasi halodo, tapi ayeuna can aya perhatian ti pamarentah pusat atawa daerah warga Cikarang Barat ngeunan halodo ieu. Abdi ayeuna nuju di Cikarang Barat, tepatnya di perumahan Tlaga Murni. Di dia abdi sareng narasumber anu namina Aulia Wilujeng Siang. Ti iraha kompleks perumahan Tlaga Murni ngalamin krisis cai bersih. Kompleks perumahan ieu mimiti katarajang krisis cai bersih dina akhir sabulan ka tukang. Teras kumaha tanggapan anjeun Aulia ngeunaan krisis cai bersih? Mudah-mudahan kaharepna engal aya cai bersih sabab jujur. Dina krisis ieu urang parantos paling Tuhan. Kumaha Aulia hatur nuhun kana informasi. Abdi bade euwih dieu ka Yuda di Sanggar. Mun Faisal hatur nuhun kakurangan cai baku ti PDAM jeung Pamsimas oge alatan perbaikan saluran walungan di wewengkon Gerbang Cai 8 anu mangrupa sumber hulu cai baku di Bekasi ngan meunang cai tina bocor ngalereskeun gerbang poek. Sajabat ti minus aliran cai dikurangan sumber cai biasanya dicolong di hulu walungan pikeun kaperluan tatanan. Samanggara eta, lamun euwih cai curug, jalma biasa meuli cai bersih pikeun kaperluan sapopoe. Nepi ka biaya rumah tangga maranehna ngabarewan. Eta warta alus nu bisa kuring nepikeun. Hari eta kuring Cecilia jeung Yuda jangkar warta ejing ieu nyarios satur nuhun sareng dugi ka waktos
sareng program enjing lejeng enjing